Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu wilujeng patepang deui di Jomantara. Tangtosna dina pedaran cerita Sunda atanapi dongeng Sunda. Dina judul Budak Culun bagian anu ka-7. Tangtosna ngalangkungan wek-wek cerita Sunda channel gitunya. Kumaha mitra dangu dina danget ieu dararamang syukur upami daramang mah Mang Asep oge saparakanca dina danget ieu mah sehat walafiat gitunya. Ku kituna mangga tong nyangkolong ting kana waktos urang dangukeun wae kumaha pedaranana dina judul Budak Culun bagian anu ka-7 karangan Mang Asep digarap ku Mang Asep. Mangga urang dangukeun prung kaparayun. Sajongjongan mah jalma-jalma anu aya di darinya teu aya anu cacarita maranehna ting haruleng galecok hatena masing-masing. Ari di antara Damri Eujeng Samit mah galecokna teh manehna mah galecok kumaha ieu duit lamun geus katarima duit anu sakitu lobana. Nek pake kumaha jeung nek kumaha kitu maranehna mah. Sedengkeun ari Juragan Dudung manehna mah ngagerentes dina hatena ngarasa lugina jeung ngarasa cocok ku kaayaan tempat didinya nyaeta tanah anu baris dipeser ku anjeunna. Sigana mah endah oge ieu tanah ieu. Bahan nguntungkeun ieu keur diri aing mah. Usaha pasti lancar. Kakayuanana, babatanganana, ieu ituna masih keneh rembet, masih keneh padet. Lah, sigana mah keur dina ngaborongkeun tatangkalana ge geus kahitung lumayan ieu hasilna. Cek gerentes hatena Juragan Dudung. Manehna geus ngabayangkeun bakal ngahasilkeun lamun memang eta tanah jadi kapeser ku Juragan Dudung. Sedengkeun ari si Hasim lain deui pamikiranana jeung nu jadi dudungan. Manehna mah kalah narawang jauh inget ka alam-alam ka tukang, ka alam-alam anu beungeus memang tadina mah manehna ge geus ngapopohokeun. Tapi nah ayeuna bet bruh breh narembongan. Nu jadi indung, nu jadi bapa, bahkan waktu manehna ngalaman disiksa ku hiji jalma ku manehna ge kabayang deui. Geuleuh ari aing masok teu ngartinya. Nah ujug-ujug bet inget ka zaman katukang ieu. Inget ka zaman-zaman anu geus memang dipopohokeun. Alah. Marga lantaranana ieu aing bisa ke tempat ieu. Nah kunaonnya lalakon anu geus kaliwat bisa narembongan kieu anu geus memang poho. Nah bet dibere inget euy ieu. Aduh aya naon cenah nya bet bisa kieu ieu. Itu gerentesna hate si Hasim bari manehna
narawang jauh siga anu jauh paninengan teu malire kana kaayaan Juragan Dudung Damri jeung Samid mah manehna mah jongjon we nyorangkeun kalebak. Bari jeung pamikiranana kumalayang ka manda-mendi. Keur jongjon ting haruleng kadenge aya anu nyarita meupeskeun kaayaan anu keur simpe. Oke ya Juragan, aduh hapunten ya. Ay. Nya nah hayu urang bet ting haruleng kieu yeuh. Aduh, aya naon Samid? Iya Juragan. Orang ambil singkatna bae. Kumargi pun Samid sareng Damri teh bade aya urusan anu sanes deui ya. Lamun memang urang jongjon ngobrol bae di saung bari can aya juntrungna ya aduh. Siga nama urang nyita waktu ya jeung deui meureunana Juragan ge aya kaperluan anu sanes. Salian ti ieu. Oh, laras Juragan. Tah kitu. Naon anu dicarioskeun ku Samid itu memang leres. Kami ge aya kaperluan anu sanes anu kaintang pentingna. Jawab si Damri mairan omongan Samid. Oh, nyanya ari kitu mah. Soklah sameme Juragan ngaluarkeun ieu artosna. Cik hayang ningali mana ieu surat-surat jeung sertifikat tanahna. Damri kaluarkeun atuh. Oh, mohon aya ya. Juragan aya. Ngomong kitu teh ku siwel si Damri ngaluarkeun hiji bungkusan tina sakuna. Terus kitu eta bungkusan prak dibuka. Terus manehna nyodorkeun eta bungkusan di tampanan ku Juragan Dudung. Juragan Dudung bari muka eta bungkusan terus kumanehna ditelek-telek ditaliti meuni imut pisan. Ieu surat tanah lebarna ieu tanah 1 hektar. Hanya 1 hektar ya. Pemilik tanah Bapak Husnu jeung Ibu Hesti. Ahli warisna nyaeta Muhammad Hasim si budak culun. Ieu Muhammad Hasim mana ieu? Tapi asa-asa kenal kana ngaran Bapak Husnu mah, tapi luka di mana ngadukur ngadenge caritaan. Itu gerendengna Juragan Dudung dina hatena. Sedengkeun ari Damri jeung Samid mah manehna ngan ukur siring silih reret beri jeung siling keceupan
mes-mes seriletik mes-mes seriletik maranehna teh bari sesekali manehna kadang kalah sok maling reret karena si Hasim manehna neges-neges karena kayaan si Hasim anu keur jongjon we manehna mah teu malire karena kaayaan anu keur padung dengar nyaeta keur nyawalakeun masalah jual beli tanah. Tah kumaha sakira-kirana juragan? Menurut juragan ya komplit tah. Tetapi masih kena anu kirang. Memang ieu tos lengkap ieu. Ngan punten ari ieu kan antara Damri jeung Samin. Ari ieu anu pemilik tanah ieu nah leres ieu namina ieu. Oh, leres pisan. Eta masih keneh keluargana Damri eta. Jadi aya masih keneh pakuat kaitna jeung Damri. Ngeun si pemilik tanah ieu tos teu aya. Tos ninggalkeun alam rame. Tos lah aya kira-kira 10 tahun mah ka ieu, ka dieu maksudna. Ta ieu si tanah ieu dititip beratkeun kana Damri. Ngeun manehna ge inget kana wasiatna mah. Lamun sakira-kirana bahan tamah rek dijual atuh mangga cenah kitu. Nah, nyai teh Damri. Oh leres juragan, leres pisan. Dalepat eta teh. Naon anu dicarioskeun ku Samit memang leres. Jawab Damri manehna ge bari rada ngeleper. Duka kunaon manehna ngarasa ting sariak paranas tiris ngadak-ngadak kana awakna. Ngeun manehna henteu nimbulkeun paroman seperti kitu mah. Tetep we kaya nama manehna cenghar berag paromana teu riuk-riuk. Tah ayeuna kieu ku juragan rek dipeser ieu tanah. Ngan sakira-kirana lamun aya naon-naon ieu mah nu dipilarian pasti antara Samit jeung Damri. Kumaha? Oh aduh mohon mangga. Sabab anu ngical lagi antara Damri jeung Samit. Upami memang aya naon wae anu sakirana baris aya rereged. Sok pilarian wae atuh Samit jeung Damri. Lain kitu, Min. Nya. Siapa? Kami siap bertanggung jawab. Ya memang eta mah kan masih pakuat kaitna jeung keluarga Damri. Oh mangga ari kitu mah. Mangga. Keur padung dengan kitu solongkrong. Hasim nyamperkeun ngadeuketan kanu keur padung dengan. Punten juragan. Nah ieu tanah terek jadi dipeser. Iya tuh puguh we Hasim. Ya memang tujuan urang teh ka dieu rek meser tanah. Geus ieu mah urang jadikeun bae. Oh, mohon ari kitu mah. Ari prasyaratna maksudna surat-suratna gitu. Tos aya? Tah ieu suratna mah. Cing ningali sakedap. Sok. Gap ku si Hasim eta
surat-surat tanah teh dicepengan terus kumanehna diilo dibaca meuni pertek pisan taliti dibaca kumanehna meuni laun pisannya bisi aya anu kaliwat siga nama nah bet siga-siga ngaran bapak aing Husnu Ibu Hesti Muhammad Hasim si budak culun eta memang penimang aing keur leutik tapi nah bet bisa kieu nya tapi keun lah ieu urusan ieu aing pura-pura teu nyaho lah aing pura-pura bego tapi suatu saat pasti ieu koeng baris dibukar baker baris dibongkar koeng rahasia ieu sabab aing ngerasa curiga hate aing asa teu pararuguh ya tapi keun lah sementara ieu mah ulah sampai aing nu nyaho ngan cukup aing sorangan tapi aing moal cicingeun ira-ira ge pasti koeng baris disusud baris ditelusuri baris disilidik itu pok-pokanana si Hasim bari manehna anteng merhatikeun kana eusi surat tanah teh teu lila song dibikeun deui kana Juragan Dudung terus ku Juragan Dudung ditampanan kumaha Sim sakirana mohon cekap beres ngen antara Kang Damri jeung Kang Samit lamun sakirana aya naon-naon sanggup tanggung jawab Aduh pogoh we aduh Jang Hasim ya memang kami nu ngajualna itu dah ya pasti ka jeung mun aya naon baik kami ke nu tanggung jawab tembal Damri berijeng hate manehna ge ngerasa reuas sabenerna mah kudu kumaha aing pingkeunana kitu ceuk pikirna mangga ieu artosna tampi ieu 88 juta gitunya hatur nuhun pisan juragan hatur nuhun moga-moga wae ieu tanah anu parantos dipeser ku juragan sing tiasa maju usahana lamun memang juragan ngabogan cita-cita rek buka usaha di ieu tempat gitu juragan moga-moga ieu tanah sing aya mangpaatna pikeun juragan atuh ieu artos nu ditampi ku kami ya moga-moga kami ge bisa ngamangpaatkeun di artos anu tina juragan mau narik itu mah tah ieu masalah ieu sementara ieu urang anggap beres bae ngan kitu teh ya lamun aya naon-naon Damri jeung Samit kudu siap tanggung jawab siap juragan siap Hasim masalah tanah tos kapeser tanah kuarima tos milik urang milik juragan ku kituna urang tong lila teuing lah hayu urang geura mulang bae yeuh atuh mangga juragan mangga ayo nya ya tos lila teuing di dieu awatos kana aki dedeupeun lah ngantosan nya tuh ayo kituna teh juragan Dudung bari jung cengkat nangtung nyolongkrong ngajak sasalaman kanu duaan anu duaan ge kitu deui nampanan solongkrongna sasalaman juragan Dudung jeung
si Hasim. Tos pamitan kitu mah celing indit ninggalkeun eta tempat. Alah, bagja ya orang ya. Min, boga milik gede. Wah, lek kumaha geus kieu? Allah, atuh geus kieu mah orang tinggal nurutkeun ka hayang urang lah. Duit loba nek naon deui. Jawab Samid, manehna ge ngarasa bunga, ngarasa gumbira, ulantaran saumur hirupna manehna kakarak harita manggihan duit anu sakitu lobana. Ari dewek mah ye Brin. Abri umur-umuran euy. Kakarak ye. Orang nyakal duit anu sakilobana. Ih, ari ngomong kadinyana mah sarua dewek ge. Umur-umuran dewek ge. Loh. Asa kumaha kitu tah urang. Nyekel duit anu sakilobana. Itu cek si Damri manehna ge sarua ngarasa bunga, ngarasa gumbira. Sabab geus kabayang naon anu pake kahayang ku maranehna baris kacumponan maklum keur loba duit teh. Tah kiwari kieu ya Damri. Duit urang geus nyekel. Nya terus kumaha? Tembal si Damri. Tapi Samid samemeh ngomong manehna ngahuleng heula siga aya anu dipikiran. Delila manehna rara tereret ningali kaayaan sabudeureun eta tempat. Delila manehna pok nyarita deui. Tak kieu. Ieu tatangkalan anu sakti corangkung badagna euy. Aduh. Lebar amat yeuh lamun ku urang teu ditebang heula. Ke. Maksud ilaing kumaha? Teangan we bandar kayu anu sakira-kirana siap meuli kayu ieu di dieu. Urang jual deui lah urang tebang. Keun wae atuh. Oh, bener. Hebat. Eta ide anu bagus, men. Agas. Kabeneran dewek boga euy kenalan bos kayu. Gas. Ira urang mulaina ya. Ulah dengkengke pokona mah. Poe ieu eta bos kayu urang panggihan, isukan urang tebangan. Kumaha? Beres. Jawab si Samid, manehna ge ngarasa bunga. Sababna naon? Tanahna tos dipeser atanapi geus dijual. Kayuna oge rek ditebang. Ya pasti piduiteun deui bae kitu ceuk pikir maranehna. Cag urang tunda kaayaan Samid jeung Damri anu keur suka bunga hate ulantaran geus narima duit anu sakitu lobana. Engke oge baris kasampeur deui.
urang kocapkeun keayaan di lembur dayeuh nyaeta Aki Samad jeung Ibu Dudung. Harita panon poe geus lingsir ngulon. Tonggeret reang bisarada patembalan jeung baturna. Manuk-manuk ting keleper. Silih udag jeung baturna. Ditembalan ku raungna hayam jago kongkorongok. Jalma-jalma geus balawiri. Nuju ka tempatna sewang-sewangan. Anu ti kebon, anu ti sawah, anu ti ladang. Para padagang jeung nu rea-reana deui. Sigana mah rek marulang ka imahna sewang-sewangan. Ya maklum harita teh alam tos nyedek ka sore. Harita Aki Samad jeung Ibu Dudung keur dariuk ditepas. Bari nunggu kadatangan Hasim jeung Juragan Dudung. Aduh, juragan. Nah, ya. Wayah kiwari Juragan Dudung jeung Hasim can aya modonghol wae nya. Ih, pugunya Aki sami kuring oge ngantos-ngantos ya karena kadongkapanana Pak Dudung jeung si Hasim. Nah aya halangan naonnya? Lain wisina kieu juragan. Hiji meureun perjalanan anu tebih datang ka ditunang teh malum meureunan. Loba obrolan teh. Anu ngaranna ge pan rek pusar peser beureunan aya we ieu nah. Sigana mah ngeun moga mah teu aya halangan harungan naon-naon Aki. Moga-moga we atuh juragannya itu dah. Tembal si Aki barit manehna ngalinting dut punten mitranya ngalinting dun kaung plenyun udud serbung haseupna ting serbung mending ngelun ka awang-awang katiup angin nu keur ngahailiwir. Mitra dangu rupina waktosna tos teu nyekapan. Urang cekapeun heula dugi ka dieu dongeng Sundana dina judul Budak Culun bagian anu katujuh. Kukituna Mang Asep nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah ka kupingna kitu nya. Insyaallah urang tiasa patepang deui dina pedaran anu saterasna. Budak Culun bagian anu katujuh urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.